Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana Allah. Babun nikahi ari babun matelakeun nikah nu dicita-cita dibayang-bayang ku para barudak santri wa huwa ari tu nikah lugotan ceuk lugot eta abdu kumpul waj ijtima uting tegasna narima kumpul wa minhu jeung asa paina tu nikah qaluhum ari carisan urang Arab tanaka geus silih kumpul naon alas jaru pirang-pirang tanggal iza tamayalat di mana-mana condong wandom majeng naon balduha sawarena itu al asjaru ila baldin kana sawarena deui wasyar'an jeung aya nikah cek syara mah eta akdun akad yatadoman anu nyimpen ieu akad ibah tawat kana meunangna ngececes bilab diinkahin kalawan lapan inkah nikahkeun au tajwijin atawa lapan tajwijun ngawin wa waritu nikah hakikatuna hakikat bil aqdi dina akad meta majad fil bati dina meunangna ngaceces ala sahihin munggo kaul sahih sunnah eta sunat nikawin teh aya nikah tegasna nikah ditaikin pikeun para santri anu geus hayang aya mutajin tegasna santri anu hayang liluat ikana numpak mutajun teu aya mutajin tegasna santri anu hayang liluat ikana ngadu pimping aya mutajin tegasna santri liluat anu tegasna santri anu geus hayang liluat ikana ngajul gedang aya mutajin tegasna santri anu geus hayang liluat ikana ngececes wa ini istagola sajan katungkul ieu santri bil ibadah kana ibadah ai muhtajin tegasna santri nu geus hayang liluat kana ngawati anu teu kaop katuel ku keundeung langsung hudang teu kaop ngadeng-ngadenge bab nikah langsung hudang teu kaop ngadenge bab nikah langsung nangkuban digencet supaya teu hudang teu kaop ngaji bab nikah langsung kacai disibeungetan bobogaanana wa istagola jeung sanajan katungkul eta santri teh bil ibadati kana ibadah sok sanajan para santri nyuju sibuk ngaos tetep eta kawin bisa suhuna mata kaci keur masantren kawin bawa pamajikan ka kobong batur ngaji maneh jima batur pajama subuh maneh karek siram karek adus tengah peuting gogoakan gugurubugan milaraan tetangga kobongna tapi kodirin anu kawasa lamunatin kana biayana kodirin anu kawasa lamunatin kana biaya jadi keur para santri nu masih kene boga hutang rokok ka warung can sanggup mayar macan sunat kepada santri anu masih kene boga hutang sabun seuseuh ka warung can sanggup mayar can sunat kene kode nu kawasa lamunatin kana biaya min mahrin tina mas kawin wakiswatin jeung wakiswati fasli tamkinin jeung pakaian samusim tamkin wa nafaqati yaumihi jeung napaka sapoe sapeutingna geuning berat li ahbari sabitati karena aya hadis anu netepkeun pisunani dina sunah-sunahna Kanjeng Nabi wa qad aurad jeung teman geus kadatangkeun kaula jumlatan kana jumlah min hadina itu ahbari sabitati fisunani fi kitabi dina kitab kaula ihkami akamin nikahi dina kitab ihkami akamin nikahi walima dikana perkara dina itu nikah teh min hifdid dini dina tina ngaraksa agama supaya agama teh tetep lestari ku ayana turunan wa baqain nasli jeung tetepna turunan wa amata iku jeung anapun ari santri anu hayang ngececes
al ajiju tapi anu ieu mah apes anil muani tina biaya pal ulama kana nu utama pikeun eta santri teh lahu pikeun eta santri teh eta targuhun ninggalkeun kawin deudeuh jalu anak king tahan heula we kumaha tapi geus teu kuat ieu hudang wae jahat sempak geus sadaroweh sarung geus ngacung terus lamun teu kuat kitu wa kasru hajati jeung meupeuskeun hajatna kana hayangna kana sahwatna eta bisaumi ku puasa bidawain lain ku obat wa kuriha jeung dimakruhkeun eta kawin ni ajijin pikeun santri anu apes anil muanitina biaya goiri taigin anu can hayang. Jadi makruh pikeun anu teu boga biaya jeung makruh jeung anu can hayang. Ari ieu mah geus teu kuat hayang anu geus banget butuh kana jima tapi teu boga biaya. Wajib jeung wajib ieu kawin binanti kalawan darah sun dibasa kira disunahkeun eta ka eta nikah. Wasuna jeung su disunatkeun naon nazoru ningali kullamin zaujaini dinti salah sahiji eta awewe laki atau salaki pamajikan atau awewe lalaki ba'dal ajmi dina sanggeus ngajab ala nikahi kana nikah wa qoblal khutbati jeung samemeh hitbah ngelamaran wasuna jeung sunat ningalina awewe lalaki ka eta pasangan awewe lalaki calon pasangan panganten calon pasangan salaki pamajikan dina sabada nyita-nyitakeun atawa ngajam kana nikah jeung sunat ningali dina sateu acan lamaran ngahitbah tamumpeng sunat teu dora ka matak pas nalika dina kaayaan kitu langsung tingali tong ngicep boloto tong ngicep lebar mumpung teu dosa terus bolototan tong ngicep nepi ka kaluar cipanon ala orono sajen weru auratin lian orat makruhatin harus ditetepkeun pisuruti salati dina syarat sahna salat tapi teu kaci sok sanajan ba'dal ajmi ala nikah atawa samemeh khutbah ningali orat anu geus ditetepkeun dina salat dicukup ku beungeut hungkul teu kaci ujug-ujug nyingsatkeun disingsatkeun alasanna cenah jangan naon cenah ieu teh ai disingsatkeun mani palaur nyai cenah eta aya emeng asup ka dinya bisi ngarewod payang zuru minal hurrati wajhaha liyari pajamalaha wallahu a'lam bissawab.